Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Idinan sim abdi bade ngenalkeun diri. Nepangkeun nami abdi Ipa Nugraha Alhuda. Abdi medal di Tasikmalaya kaping 27 Desember tahun 1888. Yuswa abdi ayeuna 21 tahun. Ayeuna abdi nuju kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bumi abdi aya di Tasikmalaya di Jalan Bojongnangka Purbaratu. Ayeuna abdi bade ngutarakeun hiji motivasi kangge urang sadaya tidak ngabudayakeun basa Sunda. Nyaeta tong poho kana budaya sorangan, hayuk budayakeun basa Sunda. Terakhir, tong hilap. Bungsak itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Ani Agustini. Kawit di Ciamis, Jawa Barat. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Yuk, urang ngaraksa jeung ngariksa basa Sunda. Sunda nanjeun, luhung ajeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Kurniati Rizky Fitra, Kawiti Baturaja, Sumatera Selatan. Simkuring mahasiswa kelas 3 BPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring mah hoyong diajar bahasa Sunda, sangkan bisa berkomunikasi serta ngejalankan tatali mimitraan jeung masyarakat Sunda. Simkuring ge hoyong ngawasakana bahasa-bahasa daerah anu aya di Indonesia. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dia simkuring bade ngawanohkeun diri wasta pun Lis Erlina Kawiti Ciberem Kota Tasikmalaya. Simkuring babar sareng ageng di tanah Sunda. Kukituna di dia simkuring bade ngajakan rerencangan sadayana kanggo ngalestarikeun budaya sareng basa Sunda supados dugi ka anak incu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Fitriani Puspita, simkuring Kawiti Garut, tepatna di Kecamatan Cilawu. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring ngarasa bangga jadi orang Sunda, diasuh lungguh, diasah ku kanyaah, disipuh ku karipuh. Ngalapare jeung mitoha, balikna tarumpa kuda. Hayu urang ngamumule budaya Sunda, lamun teu ku urang nyarek kusaha. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Fitri Dwi Handayani, Kawiti Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring urang Sunda, diasah ku kanyaah, diriksa ku rasa, dituntun ku santun. Hayu urang raksa turiksa ieu budaya Sunda. Sunda nanjeur di buana lana salawasna. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Neng Pia Paujiah, Kawit di Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Salaku orang Sunda, kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Sunda kudu dijaga, Sunda wajib dibela. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Herda Duyani Utami, Kawit di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Tasikmalaya. Budaya urang teh saleresna seueur pisan, salah sahijina budaya Sunda. Kabudayaan anu janten kabeungharan urang ulah nepi ka geugeus ku kabudayaan luar. Kukituna, hayu urang ngamumbule budaya Sunda, budaya urang sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Indah Sintia Dewi. Abdi kawitna ti Kota Sukabumi. Abdi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sanajan ngalangkah 1000 lengkah, ngulilingan 1000 pulau, ulah jadi kacang anu poho kana kulitna. Kudu inget asal muasal, yen Sunda budayana nomor hiji dina hate jeung ragana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Usi Susilawati kawit ti Kabupaten Sukabumi. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sakumaha jauhna kuring ingkah ti imah, budaya Sunda moal ingkah tina manah. Sunda nuku kuring dipika cinta, kuring reueus jadi orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta Ian Adriana kawit di Pangandaran mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang ngamumule sareng ngajagi bahasa Sunda pikeun generasi kaharupna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Farhan Aulia mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kawit di Tasikmalaya. Hayu urang ngamumule bahasa Sunda muntek urang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Melina Nurul Hidayah kawit ti Garut kuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya kelas 3B semester 5 Sunda budaya kuring, Sunda adat kuring, Sunda kebiasaan kuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Gina Agustina Mulyani Rahayu kawit di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring kuliah di UPI Kampus Tasikmalaya, prodi PGSD angkatan 2018. Bahasa jeung budaya Sunda kudu diraksa, pikeun anak incu keur jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Ria Khairani Rahmah. Abdi kawit ti Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Abdi mahasiswi semester 5 di UPI Tasikmalaya. Urang kudu bumela kana bahasa sorangan. Urang kudu ngajaga kana bahasa urang sorangan. Nyaeta bahasa Sunda. Kukituna hayu urang ngamumule bahasa sareng budaya Sunda. Sakitu anu tiasa kadugikeun hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Eparatna Setiawati. Simkuring teh asli ti wewengkon Sunda anu kawitna ti Cikaong Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring oge mangrupikeun salah sahiji mahasiswi di UPI Kampus Tasikmalaya angkatan 2018 program pendidikan guru sakola dasar. Dina waktos ieu simkuring ngajak ka balarea. Hayu urang sasarengan ngamumule budaya Sunda. Tong ngepika budaya Sunda kalindih ku budaya deungeun. Lamun lain urang saha deui kitu sanes. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda sadaya tepangkeun wastapun Asyifa Indonesia kawit di Sumedang. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Salah sahiji jati diri Sunda nyaeta bahasa Sunda. Kituna hayu urang sasarengan deui ngamumule budaya sareng bahasa Sunda. Hatur nuhun. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Heni Veronica. Abdi kawit di Bogor. Abdi nuju nyepeng ilmu di UPI Kampus Tasikmalaya. Abdi mahasiswa PGSD. Kuring urang Sunda, Sunda milik urang. Hayu urang ngamumulai bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Rike Nurmasari kawit ti Cimahi. Abdi mahasiswi UPI Kampus Tasikmalaya prodi PGSD. Hayu urang lastarikeun bahasa Sunda pikeun Sunda teu leungit ti jati diri urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Susi Susanti, abdi kawit di Cirebon, abdi nuju nyuprit ilmu di UPI Kampus Tasikmalaya. Mahasiswa PGSD. Sakitu anu tiasa kapihatur, kuring urang Sunda, Sunda milik urang, hayu urang ngamumule bahasa Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Yulia Setiani Dewi kawit ti Pali Panumbangan Ciamis. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya.
Harga diri Sunda salah sayjina nyaeta basa Sunda. Hayu orang sasarangan ngajagi sareng ngamumule adat, budaya, sareng basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun ajis muslim kawit di Tasikmalaya. Budaya Sunda nyaeta budaya anu kuduna ku urang dijaga sareng dilestarikeun. Hayu urang sarangan ngajaga sareng nglestarikeun budaya Sunda. Sabab urang jiwa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wastapun Honiskar Kumala kawit ti Ciparai Kabupaten Bandung, simkuring mangrupakeun mahasiswi kelas 3B PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Penting pisan kanggo urang salaku urang Sunda ngajagi tur ngamumule bahasa Sunda. Naha lantaran lamun teu ku urang usaha deui, terus lamun teu ayeuna iraha deui. Sabab budaya mangrupakeun identitas hiji bangsa. Tepangkeun wastapun Ais Aminah Qadarawati kawit ti Majalengka, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, Sunda ti urang, Sunda keur urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Safira Salsabila ti 3B PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, kawit ti Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Abi hoyong tiasa bahasa Sunda kusabab abi ge warga negara Indonesia. Nepangkeun wasta Pun Resilita Dewi kawit ti Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Ulah jati kasilih ku Junti, budaya dengan ulah ngelehkeun budaya urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Sinta Ulia Maudi ti 3B PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, kawit ti Tasikmalaya. Sunda ieu ti diri abdi, Sunda kalian suku bangsa abdi, hayu uang lestarikeun budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Pun Rapida Fauzia, simkuring kawit ti Kecamatan Pendey Kabupaten Garut. Kuring mahasiswi UPI Kampus Tasikmalaya semester 5. Urang teh urang Sunda. Urang kudu hirup sabilulungan. Sapapait sama manis, sabagja sacilaka, jeung ulah rek pagirang-girang tampian, bisi urang nincak dinu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Sunda, tepangkeun wastapun Resa abdi kawit ti Daya Luhur Cilacap, kelas 3 BPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Dina patepangan ieu hayu urang lestarikeun bahasa sareng budaya Sunda, margina bahasa sareng budaya Sunda warisan ti nenek moyang. Ku ayana kitu, hayu urang pertahankeun bahasa sareng budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Piti Nur Aini linggi ti Pali Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring bangga janten urang Sunda dilatih ku perih, ditungtun ku santun. Hayu urang ngamumule basa Sunda. Simkuring Amanda Aulia, simkuring mahasiswi PGSD UPI Tasikmalaya, simkuring kawit di Jakarta, kuring diajar bahasa Sunda sebab bahasa Sunda teh bahasa nu kudu dijaga. Sareng tiasa nyarios Sunda teh kabungahan pikeun kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Agi Setiadi, kawit di Ciamis. Nah, zaman kiwari bahasa Sunda tos jarang kecil digunakeun, terutama di pakotaan. Ieu jadi tugas kanggo arurang sadaya kanggo ngamumule ieu bahasa supaya kanggo kapayuna tetap lestari, terutama kanggo generasi penerus arurang kanggo kapayuna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangaken wasta abdi Muhammad Kafabi, sok disebat Fabi. Abdi lahir di Indramayu Kaping 22 sasi Juli tahun 2000. Abdi jebolan ti SMA Negeri 2 Pekalongan. Karesepan abdi nyaeta olahraga fitness. Hayu orang diajar bahasa Sunda sabab bahasa Sunda
mangrupikeun salah sahijina bahasa anu ngagambarkeun Indonesia. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun simkuring Ani Anggreni kawitna ti Bandung. Janten salah sahiji pemuda ti daerah Tatar Sunda tos janten kewajiban kanggo urang sadayana ngamumule sareng ngariksa budaya urang sadayana pikeun jaga anak sareng incu urang kapayuna. Janten ngantos sanaon deui hayu ti mimiti ayeuna urang ngamumule sareng ngariksa budaya Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.